Gor jamu aing gerak nyelebeut ieu. Wah, aing mah cenah arasak enak diiangkeun ku aing ka pasar da laku jamu kieu mah ka pasarkeun mah. Ulah dialalahan dak sia kajeng jamu aing ieu. Da aing can ngasaan ieu buah jamu teh encan. Aing mah nyaah arek ngalah geek mulung we aing mah marurag nya. Eta mah moal diiangkeun ku aing teh. Dijualan. Ya murag meureunna kitu aduh. Oproyna. Ku kalong berhenti di garegesan we mah henteu eta budak. Moal ku aing sareng-sengan ah. Cenah ngari ku aing teh. Sareng-sengna perawakan barudak aing mah. Anjir arasak orang betis ya. Sareng-sengan. Aya gulana wes betisna. Aya gula mah aya. Gulana mulungan. Rasaknya leutik ye. Uing paes na meureunnan arek eta ku batur. Dehakan ku anak teh ulah. Malah jamu ya. Astagfirullahaladzim. Ku aing teh eta jamu teh diingkeun disareng-sengan ku aing teh. Akeun ditaralingnya. Ek dijual eta ku aing teh euy. Lah, nu kieu jualan. Akan Nyebutkeun dijualan. Sia deui tapi duit Tenggeureuhkeun koplok si atuh aing oge sekali-kali hayang gadang jamu atuh aya digratiskeun wae. Turun ieu. Turun keleus sia meuni tenang we nyolong oge. Turun mah. Sok aing meuni ngeunah we supaya ngajamret. Malak cira aing. ada minum yo. Minum. Leuh mun hideng ka aing atuh. Nyang ge paes digugulung ku jamu. Atuh moal belag buku poda jamu mah bisa ngagubug modar. Udah. Oh turun, mending ngeunah, ngapain paling ngecoreng cahaya di ada lahannya. Ingkeun teh ku aing. Buru, di eta ku aing arek di etaan awian. Ieu puhara-puhara teuing ka budak heran. Mau bisa naik.